inti peringatan Isra wal Mi'raj. Ulah jauh ke masjid, ulah jauh di majelis taklim, ulah jauh kamu sholat, artinya laksanakan ngaji, laksanakan ibadah. Sabab ibadah tak pakai ngaji khawatir. Fakuluman min gairil ilmin ya a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Masya Allah hadirin, lamun orang ibadah tebarang jeung ilmuna, maka orang khawatir ibadah orang bisin teu diterima ku Gusti Allah Subhanahu. Sudah hati pedih serta badan letih, mengapa derita ku tanggung sendiri tanpa ku mengerti apa salah diri. Mengapa di meja tidak ada kopi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam insyaallah ibu saya doain punya mantu orang kaya. Kaciri mararatrena. Hayang boga minantu jelema beungar hayang. Cak kuring mah boga minantu mah mining kene santri. Santri mah sanajan teu boga banda, teu boga pakaya, barang mah moal kecewa moal. Bener Mang Santri? Bahkan aya nu sagede biti sagala. Bu, mining santri. Sabab sahur Ibnu Malik warugbatun pil khairi khairun wa amal birin yajin wal yukos malam yukol. Santri itu pejuang, santri itu pahlawan. Lamun dihiji lembur aya nu santren, maka salah lembur bahan dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masyarakat ge bahan barisa munggah haji. Tah tas amin daftar atau amin doang ai daftar henteu nya moal barangkat. Sebab ka Mekah mah kudu make doa anu bener. Si eta duit wah kamari ge tatangga kula beuki duit maot, jadi nu beuki duit mah sok tereh beunghar siang. Sekali deui sing kompak aing meh ulah culak cileuk riet culak cileuk. Sekali deui sing kompak siap eta saya eta mah malohok ieu jiga nu rada aneh ka aing teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa urija bihi minas samawatil ula linuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumid dzikra. Allahumma rabbi sahri sadri, angkat tangannya ulah malhok wae. Allahumma rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiy lamma ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Al-ayah wa kadzalika qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul aliyyul adim wa sadaqar rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang mulia segenap para alim, para kiai, para ajengan, para ustad wal ustadah, mun kalalaki ustad, mun ka awewe tajah, lamun kalalaki haji, lamun ka awewe hajjah, lamun kalalaki anta, lamun ka awewe anti, lamun kalalaki kunta, lamun ka awewe hooh. Bener sia, sebab awewe mah makhluk hirup makhluk halus. Taya katingali nu dipayunan kos kieu teh katingali caang. Alhamdulillah, sabab lamun hadiran mubalik ngahadirna dinu poek biasa nage dinu poek majur geus lamun peuting ieu nu ngahadiran dinu poek tah eta ngaranna nyumput sia ka batur nyebut jurig pugus manehna ge kunti. Aparat setempat, yang pejabat yang terhormat, Bapak Camat, Ayah Pak Camat, Pak Lurah, Pak Ayah, Pak RT, Pak RW, BPD, Sekdes, alhamdulillah aparatur pemerintah senantiasa hadir dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kori-kori kita yang telah melantunkan suara merduna, oge teka kantun murotibil acara, pemindah waktu, penggeser roda acara, master of ceremony, garis miring protokol. Aing ngenyoy teuing, aduh. Anu sangat kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para penitia penyelenggara hari besar Islam Isra wal Mi'raj yang diperkarsai oleh para penitia dan segenap para pemuda yang telah berjibaku mengorbankan harta tenaga untuk terlaksananya acara malam hari ini. Mudah-mudahan segala jerih payah penitia dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin ya robbal ya. Sebab penitia Haliwu
mintaan ka masyarakat mah kadang aya nu mere kadang aya nu henteu bener tuh. Di pentaan 100.000 ge Assalamualaikum cak panitia salam ek naon ieu panitia rek menta jeung rajaban deung-deungeun bae heula teteh moal waka nu sejen bae heula datang ka kuari moal waka bae aya nu can mere aya nu can mere aya nu can mere belah mana jalemana tapi moal sigana di dieu nya takdir tebenang dipungkir kadar tebenang disinglar Allah parantos nulis ti ajali tebenang dihayang-hayang tebenang diembung-embung sanajan kuring tunduh bari jeung ripuh alhamdulillah tina wengi ayeuna senantiasa hadir kumpul sareng para alim para kiai wabil khusus sareng jamaah orang kampung non ieu teh orang kampung Kawidaran mudah-mudahan ieu kampung sing janten kampung baldatun thayyibatun warabun gopur nu padahal mah peuting ieu kuring kudu nama kabakasih katambun ngan dipikir-pikir cek aing rek naon aing kabakasih nu ngundang eueuh dulur tegableg mining ka dieu nu nyata alhamdulillah panyata ai kieu mah acarana nyata panghadirna salona caina kopina oh ya kopi sudah hati pedih serta badan letih mengapa derita ku tanggung sendiri tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi ngareueuh bae ibunya lalaunan bae biasa kuring mah suarana geus kieu mah sok rada beal lalaunan bae nyabuhnya awakna rada capek kabeneran rek mangkat tadi ti lebah 3 raksa macet tapi cak budak lorama lebih baik terjebak macet dengan kesabaran daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Cinta dan kasih sayang itu tidak semua harus diungkapkan, justru lebih baik diam namun akhirnya bisa kenyataan. Karena diam itu emas, emas itu kuning, kuning itu isya jorok berarti orang yang bercinta sama dengan makan mencintai itu hal biasa namun memiliki hanyalah kata-kata. Buat apa sibuk mencari keindahan? Buat apa sibuk mencari keindahan jika akhirnya penyakit batin? Buat apa neng sibuk berpacaran jika akhirnya dinikahi orang lain? Pulung si Udin lumayan eta. Terus lalaunan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita tengah memperingati di Isra dan dimi'rajkannya baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad. Ibu yakin adanya Isra wal Mi'raj? Yakin? Paling dia yakin? Bapak yang di dalam yakin adanya Isra wal Mi'raj? Petikan amat teng mah jika nu tacan menang berkat ya teh. Pak yakin adanya Isra wal Mi'raj? Yakin? Keyakinan ini yang tidak boleh berubah dan goyah.
keyakinan ini tidak boleh diayak-ayak kunaon. Yakin bahwa Rasulullah Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sempat mampir ke Thaibah yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah. Ibunya ho ke Madinah tadi dinya caket eta tiata ditu dia ke TB. Ieu rada nyulaka dia cileuk ka dia aing. Alhamdulillah kopi datang. Nuhun Pak, sing panjang umur Pak, datang ke kiamat. Kayak geus batur pararaeh tinggal manehna be sorangan. Masyaallah luar biasa. Kamu mau juga ya kopi ya? Lanjut. Tak eta ngaranna batuk. Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, malah sempat mampir ke Thaibah yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah. Dari sana langsung ke Palestina ke Masjidil Aqsa, salat 2 rakaat, menjadi imam, makmumnya para anbiya wal mursalin. Mereka semua dibangkitkan oleh Allah. Apa maknanya? Pembaiatan. Wa id akhadallahu misaqan nabiyyi lamma ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Dari sekian ayat yang saya baca tadi, ini menyimpulkan bahwa semua nabi, semua rasul, dari 124.000 nabi, 113 rasul membenarkan kenabian dan kerasulan nabi kita, Nabi besar Muhammad. Tidak boleh goyah, tetap orang Kangjeng Nabi besar Muhammad adalah nabi urang sadaya. Allah pangeran urang, Kangjeng Nabi besar Muhammad nabi urang. Yakin Bu? Insya luar biasa. Secara lugawi Isra teh lempang ti peuting. Bapak reka kamar pamajikan eta teh Isra, naik ka kasur ngaranna Mi'raj. Cicing ya pikiran Allah ka mana ieu? Eta secara lugawi. Euy. Itu maloto tuh kieu. Biasa be sih nalekulana. Jika nu aneh teh nya. Nyileuk ka ditu aing ka dieu karunya bingung makana ti tadi oge. Ka bapak-bapak ka ditu kehalangannya. Ya salah. Yang penting mah cair be balik di dia malah. Kemudian Rasulullah dari Masjidil Aqsa Mi'raj, naik ke langit pertama, ke langit kedua, katilu, kaopat, sampai tembus ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawan, ke Rafiqil A'la. Ibu, selama perjalanan Rasulullah menemukan berbagai macam ayat jalema anu ayeuna melak, ayeuna panen, ayeuna melak, ayeuna panen. Rasul bertanya, Jibril, siapa mereka yang sekarang nanam, sekarang panen, sekarang nanam, sekarang panen? Siapa mereka? Orang-orang yang suka mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mere 2000 jeung sarana ibadah masjid. Kelak nanti ibu harita nanam, harita kene bahan panen. Amin atuh nyalongok. Mere teh tadi beraha
goceng murah amat yang mas surga goceng. Lesteng yang penting emang keadaan kita mah seperti itu, sama dengan bapak-bapak. Bapak-bapak lamun poe Jumat kalau prak lewat 50 ribuan, 100 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, nu asup ka kotak sabaraha duit. Kadang-kadang asup ka kotak 1000 lecek ngadoana panjang, ya Allah ya Robi mudah-mudahan ka surga, cak duit 1000 woi lecek goblok. Ih pan sia malah lambat seri batur ngeusan karak seri. Ketika Rasulullah berangkat lagi Mi'raj, di tengah perjalanan Rasulullah nemu lagi, Masya Allah, eta Rasulullah manggih awewe keur kakarabekan di neraka. Di neraka, woi, di neraka. Cak Rasul, Jibril. Siapa mereka Jibril? Orang kawidaran ya Rasul. Orang kawidaran? Iya. Anak buah saha? Anak buah Abah Haji Agus ya Rasul. Kenapa mereka ada di nerakanya Allah? Apakah mereka tidak sholat? Sholat Jibril. Apakah mereka tidak ngaji? Ngaji Jibril. Apakah mereka tidak puasa Ramadan? Puasa Jibril. Lalu kenapa mereka ada di nerakanya Allah? Hunna yakfurnal asir. Karena kebanyakan perempuan rasa kurang bersyukur terhadap suaminya. Dengekeun sarwiti ya. Mohon maaf Pak, lumantak awewe ketika Rasulullah Mi'raj di tengah perjalanan manggihan eta neraka diusina ku awewe kabeh. Ai lalaki ka mana? Lalaki ka mana? Pamajikan saya teu tita salakina dihandap neraka. Apa pamajikan saya eta? Gusti Allah. Ya. Bo, aing bingung tuh nyileuk ka ditu kan. Bo, curing sok ngomong lamun dibere duit letik ku salaki suhun di embun-embunan. Syukur ke Allah. Iya mah kadang-kadang mohon maaf ai dibere duit gede mah ku salaki nyanyi nage lain deui. Engke heulan tuh kod. Sok nyurung titah nyanyi bayang izin ka kiai itu. Ih. Teh suhun di embun-embunan. Gusti ya Allah nuhun salaki bisa mere duit 20.000 sabulan. Aya mualnya Masya Allah. Iya mah nyanyi nasok lain mere duit gede mah. Ku memilikimu anugerah, kau perhiasan yang bantuan atuh. Teberes Pak, ieu mengajakan dangdut hiji ya. Tas ieu nu sok dibere duit leutik sia. Sok ngadangdut ge. Iya jelema na ieu. Nyanyi lagi sengsara aku sengsara, oh karena dia. Pan sih teng dreng. Terus bermacam-macam Rasulullah waktu Mi'raj bertemu dengan bermacam-macam, bahkan kapanggih noong ke surga. Di surga jalema sararusa. Pertanyaan hayang ke surga, ibu hayang ke surga,
Sing tarik jawabna ayang ka surga. Daek susah. Oh, aing ge embung. Masya Allah, hadirin rahimakumullah, berbagai-bagai macam pertemuan Rasulullah ketika Mi'raj yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Intinya Rasulullah ketika Mi'raj berhadapan bertemu dengan dat Allah subhanahu, dibere orang sholat 50 pimitina macak aing ge mangkana kudu daek menangkeun minantu santri ulah sok matre hirup mah. Ieu mah kadang-kadang ka indungna ngomong ka anakna, "Ceng, Neng, ulah daek ka santri, santri mah budug." Sabab ustadna ge bunga. Eta nyebut ka ustad budug. Bugus manehna ge burik. Bu cek ulama mining ka santri mun bisa mah kahoyong mah osok boga anak parawan ditawarkan ka santri osok leh eueuh potongan sarantik ka karak ngajang ge beak di baledogan. Bener teu? Ayo ngaku sia Sarwiti. Betul-betul ulah daek ka santri si anak di paraban Yasin. Buset cak aing goreng kulhu ku aing disesegkeun gitu. Masya Allah, padahal mah untung mun boga minantu santri teh euy boga minantu santri mah untung. Nu tadina mitohana teu daek salat boga minantu santri mah daekeun salat isin ka minantu. Aju minantuna ge padahal mah embungeun salat ngan kupeda disebut santri bae ku mitoha daek salat akhirna mah ngaleut ka masjid. Mitoha anu nabah bedug minantu nu adan pan cocok eta bener teu bu mitoha ada nabah bedug. Kodong atuh dipiheulaan si eta mah kebiasaan ye. Aing ai tausiah ka dieu sok dipiheulaan wae teu. Balik deui. Beuh adan minantuna hayang ka alam ku mitoha. Mitoha berangkat ka bak neuk ngalawuduk wadan kencang jasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Eta mitohana neuk ngalawuduk ge teu tulus. Balik deui nyokot panakol bedug. Digdugdam, 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 digdugdam. Cak orang kawidaran, wah, nek naon? Iyo, cenah minantu aing ngajakan lebaran. Ya Rabbi, Pak neangan minantu santri ge ulah asal santri, ulah asal peci nyongcro. Make samping MBHS naon coba eta maksudna mah bu giliran titah maca kitab gua gadabagan bu nyahoan mitohana ge sok mamawa kitab cak mitohana eta kitab naon ceng oh ieu mah bah kitab Batalubin heuh keramik dibungkus ku koran. Oh di jero kamar didegekeun ku mitohana keur maca kitab man kabahala bikaejin
fa unima bi airin fa ilam yatacagar patukijak dadauhu. Mitohana ngetok pintu minantu. Assalamualaikum mantu kulan bah ai tadi maca kitab. Oh bah kitab naon eta? Batalubin bah. Bu kitab Batalubin mah gede meureun. Gede bah atuh keramik ieu. Eta tadi nu dibaca naon bah? Eta bantu. Bu atuh ieu mah bahna kitab. Coba baca deui. Man kabahala. Cak minantuna aing hadena boga mitoha bodoh. Baca deui man kabahala bikaejin pa unima bi airin pa ilam yatacagar patukijak dadauhu. Coba artian mantu. Oh kieu cenah ge bah, man kabahala bikaejin sing saha jalma anu kabeuheulan ku kejo. Bener abah cenah pagaweana sok kabeuheulan ku kejo bae. Terus pa unima bi airin maka kudu diinuman ku cai. Oh airin eta bahasa Arabna Sundana cai. Oh bener. Terus jang pa ilam yatacagar maka lamun teu daek cager patukijak dadauhu maka kudu ditincak dadana. Cak mitohana asana aing paeh ya ditincak bae. Tah mang santri urang ge mun dikobong kudu sing rajin maca kitab, maca Al-Qur'an. Sabab sanajan maca kitab ngagedek bae bisin khawatir Al-Qur'an poho. Sabab ngajikeun nu paeh mah moal make kitab, moal make amil deui, pasti make Al-Qur'an. Piraku ngajikeun nu keur sakaratul maut make amil. Iklam anallahu mila pinatu amilin lab diatun mana wiatun palap diatun minala dorbaini sama yatun wakiasiatun pasama yatun minala dua tisuna amilan cak nu keur sakarat tarkib. Moal dibacakan ku yas tah mangkana mang santri. Oi mulung santri hiji mah aya anak teu dipasantrenkeun mulung santri supaya aya nu ngadanan mitoha nyap-nyap adanan tuman. Bu lamun bisa ngaji untung teu? Boga anak bisa ngaji untung teu? Untung. Jojong bae kayak es mah hamu aya. Beranya nyeuleuh ka ditu nya pan matung kabeh ge situ ge ih. Boga anak nu bisa maca Al-Qur'an untung teu? Karasa teu? Naon nu karasa? Ulah karak bisa maca Al-Qur'an, karak bisa adan bege anteng jasa, karak adan bege masya Allah keringat yang masih bercucuran hilang seketika baru saja mendengar adan di masjid. Bapana balik gawe karak ngadengi adan hayya 'alas shalah. Sak bapana ka pamajikanna mah eta si saha nu adan? Ai suarana mah suara si Ucok ya anak urang. Aya Ucok aya? Mana si Ucok? Dengekeun cok. Anak orang, masya Allah, bapaknya yang pulang kerja dari Stanley luar biasa, keringat yang bercucuran hilang seketika baru saja mendengar suara anak adan. Buah-buah mah adan doang, sholat bantu. Betul teh? Eta yang sering saya sampaikan ge. Ngajarkan anak mati bubudak, tapi ngajarkan anak teh nu bener. Pan iya aya dongeng ya punten dongeng.
ulah didelan di kitab sampai botak sariawan moal kapanggih dongeng. Mana tukang dagang sangu anakna leutik keneh umuran 4 tahun karena sok lamun hayang miceunna ngomongna lamok bae akhirna dipagahan ku indungna. Cak indungna lamun hayang miceun ulah ngomong miceun, ulah ngomong hayang ngising isin aya nu dahar. Kumaha ngomongna tuh mah hayang nyanyi gitu. Budak leutik nurut asal naon ngabantuan indungna di dinya hayang miceun ngomongna ge mah hayang nyanyi geus apaleun indungna mah dibawa ka tukang brosot karena bosen menang 3 poe 4 poe datang ka saminggu keur usaha keur dagang sangu ieu budak hayang nyanyi bae dititipkeun ka indung kolotna. Indung kolot nitip ieu nya anak teu bebeja keur hees mah kolotna ti peuting anakna ge sarua incuna kitu hayang keur sare eta anak hayang nyanyi makolot hayang nyanyi pugus hayang modal cak makolot nyanyi bae di dia hayang nyanyi di dia bae cenah diceuli makolot anakna kajenting leutik keneh ge embung dede mah hayang nyanyi cak makolotna di dia bae diceulieun mak muruhan geus ka kebal-kebal burusut be cak makolotna tolol sia malih nyanyi modal jurig tah magahan anak mati masa didik nu bener betul-betul urang kuari jeung supaya jaga apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Ramadan. Insyaallah sing para ranjang umur sing barokah sing laloba duit tuh duit be kenceng sing cageran ibu kapendak jeung bulan Ramadan dibere kekuatan dina ibadah puasa ya robbal ya robbal kumaha karege niat puasa teh si anu kitu mah apal lillahi ta'ala luar biasa. Mudah-mudahan orang kuat puasanya. Sabaraha poe deui puasa? Bra 2 poe. Masya Allah. Mudah-mudahan diberi kuat. Amin ya robbal. Ya Allah. Terus ya terus. Benar salat 5 waktu dari 50 sampai menangkan 5 waktu. Salat ini adalah alat penghubung antara orang jeung Gusti Allah. Salat itu pun bentuk pengabdiannya kita kepada Allah. Qul inna salati, sing bedas bantuan aing. Qul inna salati wa mahyaya lillahi rabbil. Sesungguhnya salat urang, ibadah urang, hirup urang, maut urang hanyalah milik Allah subhanahu. Tapi kunaon lamun urang ditanya maut embung. Oi. Lamun ditanya mak daek paeh embung. Mun paeh macana itu bae nu geus kolot ti heula. Padahal mah mohon maaf sekarang itu paling banyak anak muda nu paeh. Pertanyaan anak naon coba tingali di layar kaca. Di TV, di televisi, pemberitaan-pemberitaan yang tawuran di daerah kota-kota. Pemuda jawab nusok tawuran budak ngora apa kolot? Budak ngora apa kolot? Can pernah kuring mangadenge aki-aki tawuran. Merebutkan nini meureunan. Yang ngetrek dulu di Pemda banyak, sekarang mah sudah diberantas. Ngetrek banyak. Weng. Kira-kira
celeger nabrak trotoar meninggal seketika. Nungora apa nukolot? Can pernah kuring ngadenge aki-aki ngetrek. Kamana wa ngetrek? Naik mau pakai motor naon wa? Matic. Orang huntuna ge matic manehna. Mohon maaf. Badaknya wahai anak muda, jangan mentang-mentang muda, justru sekarang kalian adalah nanti penerus orang tua. Subhanul yaum rijalul gad. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan depan. Amin ya robbal. Ieu masjid sakieu hebatna sanaos dan anggeus, doakeun kurang kabehan mudah-mudahan sing cepat anggeus. Ini adalah rumahnya Allah. Kuring sok ngomong sajalma nu geus pernah asup ka jero masjid, bahan ka surga ge naik masjid. Ngan ka masjidna ulah maling kotak amal sia mah. Ibadah, iktikaf, salat, insya. Ibu lamun salat tarawih di mana? Di masjid. Pamuda di mana? Di masjid. Pamuda mun salat tarawih sing bener. Ulah kos zaman kuring Pak, baheula salat tarawih begitu sujud eta panakol bedug dikieukeun ka liang tai. Dak aing makan lagi dai keneh leugit sandal hiji aing mah daripada ngebeli si eta. Betul. Kadang keur sujud suku urang ditarik ju urang ngadapang kieu. Walaupun itu salat sunnah, hukumnya sunnah muakkad, sunnah kita laksanakan. Ulah sok pulah pilih teh nek taraweh moal keheulan ditempo imamna saha. Abah cenah imamna Baji Agus lah, Baji Agus mah angel. Aing mah hayang ge nu ngora. Sebab nu ngora mah ekpres 23 rakaat 20 menit anggeus. Takbirna Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh baik. Wah, ya Allah, ya Allah, wah, 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 wah. Aki-aki periringsan. Diasupeun, digotong ku pamuda aki-aki asupeun ka bedug. Cak aki-aki gua blog si aing diperkosa. Atuh kudu aya tu manikna. Sanaos salat sunah sesuai, sanajan salat mah salat sunah, tapi masalah rukun salat nama sarua jeung salat biasa tetep kudu aya tumakninahan. Betul. Rukunna sing bener, sujudnya sing bener. Ieu mah sujud jika mau ngagel nangka. Sujudna sing bener salat. Sebab kita sedang menghadapi Sang Maha Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu eta. Bo salat taraweh teh ulah seubeuh teuing beuteung. Patuangan ulang-ulah seubeuh teuing rek taraweh teh. Imam bedug magrib kakarake pelentung goreng cau geus beak 5. Can bala-bala tambah cangkaleng samangkok bubur kacang barangkat ka masjid beuteung kamarakaan lain salat taraweh we utah. Betul imamna nu sedang insya pan ngeunaheun imam sedang mah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Agem tah. Daras da. Pan lamun imam kencang teh mah gugurupu, urang bege nu makmum ngilu gugurupu. Sabab kencang teh Fatihah disanapaskeun teu kadeuleu makmum di tukang aki-aki kabeh. Bener teu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh bener berarti. Coba nu agem mah agem. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bi tagwaha idzim ba'sa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر aki-aki bil Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar Allah panggena at-tahiyatu cak urang imam at-tahiyatu cak aki-aki attah sagigireun nyileuk geus asak tala sing bener ieu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka assalamu alayna asyhadu an la ilaha kakarak ngomong illallah ieu curug karak diacungkeun kenapa istisna ila pengecualian tiada Tuhan kecuali Gusti tah bu pak tinggalikeun asyhadu an la ilaha illallah acungkeun mantak ulah sok diputer-puter awewe onam teka tingali bapak-bapak imat at-tahiyat diputer-puter at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul emang henteu ngabatalkeun kana salat batal Ustaz tidak saya sudah lihat itu kitab fikih tidak ada yang membatalkan salat curug diputer-puter permasalahanna cuman aing lieur lamun neuleus seeta leungeun puputeran bener teu bisin aya di dieu ya di kawidaran nu keur atahiyat puputeran tewak bae ieu si ieu mah curugna sigana tukang ngarorekan bool kotok sih ya sing genah insya sing benang takbirna usolli sunnatan tarawehi rokaatai Allah nggak sih ulah rokaatai lah Allahu Akbar sing benang Masya Allah salat dilaksanakan taraweh terus berjuang maka yakin insya Allah ibu surga menunggu ibu-ibu ulah eleh ku TV Ipan kuari urang eleh ku TV Indosiar dangdut teh dangdut oh Akademi 7 si April juara 3 si Tasa juara 1 atau lain sok nonton si Palen juara 2 pan oh cek aing si Tasa juara 1 siapa protes satu pan kiainya aing pan boga TV nang meuli ulah eleh urang berangkat neng taraweh ayu mak neng milu jeung mabaynya mau kenana bareng atuh ulah pak bapak juga sama anak ajak tuktut ceng daharna sedang baik kunaon kitu pak urang rek taraweh emang kunaon tak imamna luar biasa di masjid non ieu ngareh masjid non ngareh masjid au taubah mak kunaon pak ekspres cepet oh ayo pak tah mun bisa abah nukolot rada mundur di tukang ulah kebal teuing tah mundur nu rada sedang di tengah imam tampil di depan biar tarawehnya indah tapi mohon maaf kadang-kadang emang malaman pertama mah ieu masjid leutik katampona
sabab jamaah keluar-luar bener tuh menang be saminggu eta masjid ngalagaan betul tadi mana-mana sami ieu pugusan di kuring mimitina di kawidaran ieu ngalagaan oh tore malam telahir mah eueuh kayak malam-malam aya kupat malam rame gua gulung budak leutik ustad ge beak digulung ku manehna kuring pernah jungkir balik digulung ku budak luar biasa leus teuing sugan bae budak kuredak ngarbutkeun lontong jeung berkat mah rajin ka masjid mulung berkat ya robbal sugan insya iyalah hadirin rahimakumullah anu kudu urang dilakukan perjuangan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj amat sangat berat yang dilakukan oleh Rasulullah. Ayeuna mah urang tinggal neruskeun ibadah dilaksanakan, salat fardu jangan tertinggal, kemudian kita salat tarawih lakukan. Kenapa? Karena itulah perintah dari baginda Nabi besar Muhammad atas Isra Mi'rajnya Rasulullah, kemudian Allah berikan salat 5 waktu, insya diberi kekuatan. Emang salat mah berat bu kuring sok nanyapan lamun nupang beratna salat teh salat naon Isa situ subuh ya dohor ku yang dijawab salat nupang berat-berat nama hiji salat dohor, kadua salat asar, katilu salat maghrib, kaopat salat isya, kalima salat subuh. Atuh lain cak urang ieu cak Allah dina Al-Qur'an wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sesungguhnya salat itu sangat berat dilaksanakan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ialah orang-orang yang yakin dalam hatinya 100% tanpa ragu dia bahan kembali kepada Allah dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal, pan urang kabehan balik ke Allah. Asal ti Allah bahan dibalikeun deui ka Gusti. Ibu asal ti taneuh bahan dibalikeun deui ka jero. Ibu bahan maot moal. Jawab sing tarik bahan maot moal. Geura atuh. Kabeh ge bahan. Tidak ada yang tersisa. Tadi ku qori dibacakeun. Kullu man 'alaiha fan. Seluruhnya manusia akan rusak, binasa, hancur. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang kuat, tidak ada yang gagah. Semuanya akan hancur dan binasa. Anu moal hancur jeung moal binasa mah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mantak bapak-bapak nu tacan salat geura salat. Nu tacan daek ngaji geura ngaji. Nu sok ngadu kotok bae geura eureun. Aya nu sok ngadu kotok di dieu aya. Mangkana diomongkeun pugus aya eureun engke jaga di akhirat aya hukum kisos nu sok ngadukeun kotok engke jaga bahan diadukeun deui jeung kotok cepret ke di akhirat cak manehna enggeus atuh cak kotok sia keur ge aing jawer aing geus beak ketihan ku sia dibura diadukeun deui ayo nu sok ngadukeun jangkrik engke jaga liang taina digerean digere asal mundur digere di juburna asal mundur digere deui cak manehna ampun alah cak jangkrik sia ulah ampunan aing ge keur mundur ku sia digere deui digere ibu anu engke jaga aya hukum kisos bapak pabudak aya hukum kisos mudah-mudahan diraksa ku Allah Subhanahu wa taala ya Rabbal
inti peringatan Isra wal Mi'raj ulah jauh ke masjid, ulah jauh di majelis taklim, ulah jauh kamu sholat, artinya laksanakan ngaji, laksanakan ibadah. Sabab ibadah terpakai ngaji khawatir fakuluman min gairil ilmin ya a'maluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma seorang doang. Masya Allah hadirin, lamun orang ibadah tebarang jeung ilmuna maka orang khawatir ibadah orang bisin teu diterima ku Gusti Allah Subhanahu. Pertama orang belajar efek-efek heula neng gelis parawan pemuda acak efek-efek doana kajenting perkara sudah pagawe kurang efek-efek Allahumma fadiyadaya mimma asika kuliha artina ngerti? Aing sarua. Allahumma pangapunten Allah padiadaya pangraksakeun dua belah pandangan kami Gusti mimma asika kana maksiat ka Gusti. Jalema nu rajin ngalaudu pandanganna rajin efek-efek moal daekeun rumbat rambet katundun batur ari atah keneh mah. Heuh ti nyaho geus asak mah. Diraksa orang ku Gusti Allah. Satu kali amalan yang kita lakukan kelak nanti pahala Allah simpen buat jaga di akhirat. Amin ya robbal. Kenapa orang ayat di surat Al-Isra in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang pernah kita dilakukan di alam dunia kelak nanti akan bertemu di akhirat. Kejelekan pun yang pernah kita lakukan di alam dunia kelak nanti akan bertemu di akhirat. Bu eta amal soleh KB engke akan berubah menjadi manusia cuangkung gede mun kumisan kumisna nampolet segede pagar kabupaten bahan nutur-nutur orang baik kurang ditanya woi siasa kulate amal teteh di mana di Kawidaran siasa kulate sodako di mana kan teteh mere 5.000 ke masjid eta engke jadi jelema nuturkeun urang. Alhamdulillah ulah diingat mohon maaf bapak-bapak mundek mere bebe jahelan ka pamajikan sebab pamajikan mah pinter nyimpen duitna biasana ge dina susu saya tama jorok nyebutna emang bener baheula masuk di dieu namanya begitu ditarik duit eta pepentil sok milu coba lamun mere penitia haliwu eta aya nu teu bisa hees sagala ditanya ku babaturanna hei sia kunaon lain hees aing inget ka pepentil keur beurang eta pepentilnya gede nya hideung percis 5 buruk naudzubillahi min moal aya kuarima nu nyimpen di dieu eta mah baheul kuarima nyimpen nage dina naon dompet mantak urang mah lamun ngaji ka mamana dompet jeung tas mati lok tinggalin wadah naon tah sia geus nyaho wadah papais jaduit mah moal ayaan ieu ya Allah lesteng yang penting orang rajin ibadah rajin ngaji insya ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana karomi lantera lampu lantera dibelem di parapatan hampura abdi hampura bili aya kalepatan ya Rabb balik mako
waghfir lana Romi kica-kica dina bilik kanal pot gera pasangkeun panitia kulandek balik eta amplop gera siapkeun ya Rabb balik mangko waghfir lana ya wasi'al Romi hapunten anu kasuhun dicekapkeun dugi ka dieu mudah-mudahan jamaah sadayana sing paranjang umur barokah para penitia yang telah berjuang untuk merayakan peringatan Isra wal Miraj ini mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang setimpal ulah warka arwih tacan ngadoa mah nya urang ngadoa heulan sasarengan supaya barokah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ighfir lana ya ghafur Allahumma ighfir lana ya rahman Allahumma ighfir lana ya rahim Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana waghfir lana dhunubana birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hudwa sofa wada makadar billahi taufiq wa minhul hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.